Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana. Nepangkeun simkuring Jasmine di Ngabus Ngaji Budaya Sunda di season ayeuna. Di Ngabus season ayeuna Jasmine teu nyalira aya alumni LSBS pangintennya Kangnya. Senior. Oh senior. Oh tak aja. Senior LSBS anu bade ngobrol-ngobrol, anu bade sharing ka Jasmine sareng ka wargi-wargi sadayana. Sareng Jasmine aya Kang Jeffrey. Yo. Kumaha Kang Jeff damang? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah. Jasmine sareng badak LSBS damang. Alhamdulillah damang nuju rariweuh we Kang kieu. Biasanya Kang barudak gitu. Nah Kang Jasmine teh gitu terang pisan pami Kang Jeffrey teh naonnya anu kana kasundaan teh tos langkung terang lah gitunya ti nu sanes mah gitu Kang. Jasmine teh yang terang gitu, yang ngobrol-ngobrol ngeunaan kasundaan gitu. Tah ayeuna mah Kang panginten anu katinggalna teh upami kasundaan utamina antos ieu nya Kang tos naonnya tos leungit lah gitu di zaman kiwari teh. Cenah aya paribasa jati kasilih ku junti cenahnya Kang. Tah Jasmine teh yang terang ai Sunda teh saleresna teh kumaha sih Kang kahirupana dan sagala macemna gitu Kang. Jadi bahasa jati kasilih ku junti anu jadi permasalahan teh saleresna pola pikir orang terhadap budaya Sunda itu sendiri. Karena lamun misalkeun teh ku urang ditinggal, ayeuna orang-orang cenah banyak anu meninggalkan kesundaan. Saleresna yang ditinggalkan itu bukan budaya, karena Sunda itu kan bukan budaya. Sunda itu merupakan nilai-nilai kehidupan. Ayeuna mun misalkeun teh kenapa sampaikan bahasa Sunda sampai hilang, banyak ayeuna mah orang-orang Sunda anu lahir di tatar Pasundan wae seueur anu teu tiasa nyarios ku bahasa Sunda. Leres. Itu sudah menjadi permasalahan yang umum lah ayeuna mah ku ayeuna. Ngan disayangkan itu justru permasalahan umum tersebut malah digeneralisir dan dijadikan hal yang biasa. Nah, padahal pami orang lihat Sunda mah sanes budaya, Sunda mah nilai. Nilai kahirupan karena diantarana kebiasaan adatna orang Sunda mah lamun ceuk paribasana teh mah ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Artian ngindung ka waktu mi bapa ka zaman teh orang Sunda mah selalu bersikap dan bersifat adaptif terhadap kehidupan, perubahan-perubahan yang terjadi selalu diambil nilai positif kumaha. Nah, tapi anu jadi permasalahan bukan hanya nilai-nilai yang positif teu disaring tah ieu anu dihilangkeun ku kasundaan ku orang-orang Sunda. Atau orang yang lahir di tatar Pasundan ayeuna anu dihilangkeun justru nilai-nilai kesundaan ini. Jadi lamun budaya kita masih tetap berbudaya loh. Betul. Dengan cara adaptif kita, dengan cara urang Sunda di mana wae bisa hirup. Bahasana ciga gitu. Tapi aya nilai-nilai kasundaan anu ya hilang. Karena Sunda itu nilai bukan hanya budaya gitu. Jadi sama Sunda teh nilai sanes budaya nya Kang. Lebih ke nilai. Gitu. Meureun tadi saur Akang ai saleresna mah Sunda mah urang Sunda tiasa adaptif tiasa. Saleresna mah dengan modernisasi mah tiasa mung dileungitkeun teh nilai-nilai Sundana teh meureunna gitu. Nah, itu dia. Dileungitkeun nilai-nilai kasundaan, adat-adat kasundaan anu menjunjung tinggi sopan santun. Terus orang-orang Sunda anu selalu menjaga lingkungan sareng menjaga alam. Banyak nilai-nilai tersebut anu hilang, mungkin ditinggalkan karena naon? Karena mengikuti tren modernisasi ieu gitu. Saleresna mah kedahna meureunnya modernisasi aya tapi nilai-nilai Sunda ge kedah aya gitu. Lah itu gitu. Dia lamun misalkan teh urang lihat dina salah sawiosna dina hukum usul fikih itu ada satu peribahasa menyebutkan salah satu hukumnya usul fikih al-muhafadzatu 'alal qadimis shalihi wal akhdhu bil jadidil aslah. Sebenarnya ini nilai Sunda juga. Ini nilai yang sudah dipelihara oleh orang Sunda di zaman Bareto lah gitu bahasana. Apa itu? Menjaga sesuatu yang baik, dan ketika akan mengambil sesuatu lagi itu harus lebih baik daripada nilai yang sudah sebelumnya ada, gitu ya. Laras jantan saleres nama
ditinggal-tinggal mah Sunda teh nyambung ka mana-mana nya Kang. Oh iya, Kaditu jelas, nyambung. kaditu nyambung, kadia nyambung karena kan tadi sudah dibilang Sunda mah sudah jadi tatanan kehidupan anu memang sudah kompleks, sudah sistematis sadayana saya. Mohon. Laras. Nah, Kang teras kieu. Jasmine teh masih keneh mendakan gitu nya pami misalkan cenah mungkin nanti anggapan atau napi paradigma di masyarakat umum teh cenah aya orang Sunda mah katelahna teh naon pekerjaan teh cenah janten petani cenah saurna teh Kang. Eta teh kumaha salerosna teh gitu. Jadi kieu loh, karena ditambah lagi ku media dan banyak dari kisah-kisah anu keluar, entah itu dongeng, entah itu cerita rakyat, anu selalu mengkisahkan, memposisikan orang Sunda itu sebagai petani. Dan akhirnya dinastigma masyarakat itu sendiri kan orang Sunda itu sebenarnya bukan petani. Iya. Lain hungkul tatani hungkul, bahkan lamun dina bahasa Sunda itu tiap pekerjaan itu aya namina masing-masing. Benten loh. Contoh misalkan lamun naon teh, lamun urang bahasana nelayan itu kan bahasana nelayan kan bahasa Indonesia kan ya, bahasa Melayu. Bahasa di urang kan pamahyang, udah tahu dah. Pamahyang. Aya bahkan orang Sunda mah ngagaduhan salah sawiosna job atau pekerjaan anu tidak dipunyai oleh bahasa-bahasa yang lain. Contoh misalkan pawang gajah. Aya loh di Sunda pawang gajah namina malim. Oh. Gitu. Jadi aya malim teh pawang gajah. Jadi memang orang anu tugasna teh jang jadi pawang ketika aya gajah masuk ka kebon, di hutan masuk ka kebon. Orang atau di wilayah kerajaan raja anu ngukut gajah bagian anu ngurus teh nya malim. Malim Kang. Malim. Kadang sanes malingnya. Malim. Benten. Malim. Terus aya deui ahli bikin naon teh ahli bikin barang-barang tina besi. Lamun ayeuna mah tukang las sebenarnya. Iya. Tukang simpel nama. Simpel nama tukang las pandai. Oh, pandai besi ya. Pandai besi. Mata kan aya sababaraha wilayah di urang kan wilayah anu memang di tempatna banyak ahli besi aya pandai. Bahkan tukang ngadamelan besi anu didamel kangge hiasan dina panangan. Mohon gelang teh aya tempatna pandai gelang. Oh, Banten teh karena gitu. Orang-orang di dinya ti kapungkur ngadamelan gelang tina besi anu kadieuna khususna sampaikeun ka bikin ahlina bikin orang-orang anu haji itu ngagaduhan gelang besi. Nah, itu diantarana itu awalna dibikin pun di Pandeglang gitu. Oh, Pandeglang ya. Jadi Pandeglang teh Pandeglang. Jadi disingkat jadi Pandeglang. Oh, gitu. mohon. Jadi orang Sunda teh memang sudah sistematis. Jadi tidak bisa disebutkan orang Sunda teh petani hungkul. Mohon leres. Di basisir wae aya. Bukan aya orang Sunda. Orang Sunda mah aya di mana-mana. Leres. Da di daerah Salianti Sunda ge aya petani banyak Kang. Sana Sunda hungkul gitu. Mohon. Terus Kang tadi kan ai ngobrolkeun Sunda mah saleresna teh nilai sanes budaya. Biasana nilai-nilai anu sok diterapkeun ku urang Sunda teh naon wae sih Kang gitu. Nah, nilai-nilai anu diterapkeun komo lamun misalkeun teh urang lihat di Jawa Barat itu di logo Jawa Barat itu ada bahasa gemah ripah repe rapi. Beres. Terus aya bahasa orang Sunda itu silih asa silih asi silih asu. Itu mangrupikeun nilai-nilai kasundaan anu wah itu dari dulu memang sudah jadi titik nadir lah untuk orang-orang Sunda itu pasti selalu seperti itu. Dan misalkan ada silih asa, silih asih, silih asuh. Artian orang Sunda yang pertama silih asa harti, silih asa teh naon? Orang Sunda itu selalu santun dan selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Leres. Saling mengasah. Terus silih asih itu asih menyayangi. Selalu menyayangi ke entah itu menyayangi ke diri sendiri, menyayangi ke manusia, menyayangi ke lingkungan, menyayangi ke alam, menyayangi ke hal apapun. Makanya kalau di Sunda itu sok seueur urang mah bahasana aya pamali, padahal pamali teh sanes jangna naon, pamali teh eta teh bentuk kearifan lokal, bentuk
bentukna cara kolot teh mapagahan ka urang teh nah sih bete meunang pamali itu kan itu sebenarnya silih asih nilai silih asih gitu nya kan eta teh nyaah gitu mohon. Terus aya silih asuh ini sendiri lamun misalkan tadi disebutkeun silih asuh mah saling membangun antara satu orang dengan yang lain, saling membangun antara pribadi individu satu dengan individu yang lain. Itu nilai-nilai kasundaan pisan gitu. Silih asuh teh sapertos gitu. Upami gemah hari parepeh rapi eta kumaha? Upami gemah hari parepeh rapi artian orang Sunda itu pertama ari hartosna gemah teh ngagaungkeun atau saling mengajak. Mohon. Nah, ripah repeh rapih teh kumaha? Yang pertama, gemah ripah repeh rapih teh pertama orang Sunda mah jelemana teh pada ripah. Hartosan ripah na orang Sunda teh ciga kumaha sih? Orang Sunda anu disebatkeun ripah teh orang Sunda teh ngagaduhan nilai anu mana orang Sunda selalu ramah terhadap siapapun. Santun eta ripah. Terus aya repeh teh artinya kan cicing. Jempe. Nah, repeh jempe cicing kunaon ngagaungkeun cicing maksudna ngagaungkeun cicing teh orang Sunda itu tidak boleh saling mengganggu terhadap apapun. Jadi daripada ngaganggu bahasa orang geus mending repeh lah cicing lah gitu lah bahasana. Terus rapih orang Sunda dina ngadamelanna naon, dina kehidupan dina naon selalu tarapti. Bahkan bahasana orang Sunda mah sampaikeun ka aya bahasa mimpit kudu amit ngalah kudu menta. Nepikeun ka bahasana saking kusopan-sopana orang Sunda ku rapih na pekerjaan orang Sunda ku sopan-sopana orang Sunda imah kosong wae dipuntenan. Teh sesage punten. Oke dipuntenan. Saking ku sopana gitu nya. Karena nilai-nilai kasopanan orang Sunda itu memang seperti itu. Jadi kieu loh orang Sunda samodelkeun kade cenah teu meunang lebat ka mun di wilayah Baduy kan masih ayanya. Masih aya wilayah namina hutan rarangan. Ieu hutan rarangan teh teu kengeng dilebetan. Hartosan teu kengeng dilebetan teh lain karena pamali, lain karena loba jurig, loba dedemit lain. Tapi supaya jalmi teh ngajaga kana keasriana hutan tersebut tidak benar-benar tidak tercampur tangan manusia. Jadi janten ku aya teu aya campur tangan manusia karena hutan tersebut asri bakal terjaga. Nah, di cara ngabikinna orang Sunda kumaha ya itu dibikin rarangan tersebut. Dibikin teu meunang lah kadinya. Pemitu kitu mah da pasti dilanggar meureun nya Kang. Pasti dilanggar. Bahasana sarakahna orang Sunda mah nepikeun ka tunggul dirarun catang dirumpak. Naon eta teh? Tunggul dirarun catang dirumpak teh teu ningali naon pasti dihajar. Itu salah sawiasna orang Sunda pun punya sifat-sifat yang jelek juga ada. Gitu. Jadi karena tadi disebutkan nilainya, karena tadi disebutkan nilai bukan budaya, artian lamun nilai teh selalu ada positif dan negatif pasti. Leres. Gitu. Oh gitu. Tah terus Kang meureun dina nilai-nilai Kasundaan ge meureun salah sahijina urang ngajaga nilai sareng mumule teh meureun tina hal nu alit mangitanya Kang. Urang dina tiap dinten di kahirupan sadi dinten teh ngangge bahasa Sunda cenah. Nah, seueur oge anu nyarios cenah da abi mah teu tiasa nganggo bahasa Sunda cenah tiasa ge Sundana Sunda kasar. Nah, cenah eta teh sawarsa teh kumaha sih Kang? Emang aya Sunda kasar, Sunda lemes atau napi kumaha? Nah, iya penting pisan akang teh sababaraha kali sih sebenarnya bukan non ngobrol salah satu di sebatna teh bahasa Sunda teh termasuk bahasa anu ada kemungkinan bakal punah. Bahasa anu kemungkinan bakal punah tersebut kunaon cenah bakal punah bahasa Sunda dikarenakan bahasa Sunda teh disebutna aya bahasana terbilang aya undakan-undakan gitu, aya bahasa kasar, bahasa lemes. Padahal itu bahasa Sunda kene loh. Gitu. Nah, anu jadi masalah teh salarasna bahasa Sunda ya bahasa Sunda bahasa kasar lemes teu aya. Cuma penggunaan bahasa Sunda mah aya bahasa Sunda anu dianggona teh kangge saluhureun, kangge sapantareun, kangge sahandapeun pan eta sadayana aya undak usukna. Bentukan undak usuk bahasa Sunda ieu anu akhirna disebatkeun teh jadi bahasa lemes sareng bahasa kasar. Padahal tidak seperti itu. Bahasa Sunda ya bahasa Sunda. Gitu. Cuma sering kali anu mungkin
mungkin anu janten permasalahan sekarang tuh mental orang-orang ayeuna selalu ingin diunggulkan, hartosan diunggulkan teh lamun teu ngomong bahasa Sunda anu lemes nya berarti tidak menghormati. Lamun ngomong bahasa Sunda kasar teh padahal non teh teu ngahormat ka urang karena bahasa Sunda anu lemes mah dianggena kangge saluhureun kangge ngahormat. Nah, iya jadi stigma anu menurut akang masalahnya. Menurut akang salah karena ku stigma ieu akhirna banyak orang tua anu ngadidik ke anakna, orang tua zaman now daripada nyarios ku bahasa Sunda anu kasar mending ngangge bahasa Indonesia. Dan akhirna seueur orang murang kali ayeuna teu tiasa pisan kana bahasa Sunda. Mohon. Nah, anu jadi permasalahan besar lamun disebatkeun ku almarhum Ki Haji Asep Sunandar teh nyebatkeun kieu. Lamun leungit basana maka leungit bangsana. Kunaon cenah lamun kusabab budaya terbesar nyaeta dina aya dina basa. Lamun leungit basana, leungit bangsana, leungit budayana. Nah, ieu janten salah sawiosna janten perhatian kangge urang sadaya. Nah, urang selaku orang Sunda minimal tiasa ngamumule. Urang ngabiasakeun nyarios ku bahasa Sunda kajeun kasar oge jang anu budak ngorana jang anu kolotna kudu boga pemikiran kajeun bahasa kasar ti budak oge nu penting mah bahasa Sunda. Nah, ieu mental ieu sangat susah. Leres. Oh, mohon. Mohon Kang merenya eta ge kaalaman kitu ku Jasmine rencangan teh seueur oge nu orang Sunda tapi nah teu tiasa bahasa Sunda kitu nya pisan gitu. Ya nya pisan. Ya karena diantarana didikan dari orang tua mungkin lamun misalkan teh akang ngeliat-liat merhatikeun semenjak 10 tahun ke belakang aya sekitar 10 tahun ke belakang orang tua anu meureun marurang kali ayeuna nembe SD kelas 1 kelas 2 kelas 3 SD teu tiasa nyarios bahasa Sunda. Leres. Kadituna geuningan aya kan anu ayeuna sampaikan ka sudah di usia kuliah terus mahasiswa bahkan orang teu tiasa tutup matanya di LSBS lingkup seni budaya Sunda. Aya keneh. Leres. Teu tiasa bahasa Sunda. Karena naon bahasa pami dina bahasa itu selalu berhubungan sareng pembiasa. Janten bahasa mah orang anu belajar bahasa itu akan kalah dengan orang anu membiasakan berbicara bahasa Sunda. Karena bahasa itu selalu tentang pembiasaan. Katinggal aku akang pernah belajar di bahasa Arab, pernah belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis. Bahasa Sunda anu paling gampang kangge nerapkeun hiji bahasa teh nyaeta ku pembiasaan. Lamun teu dibiasakeun hese sangat. Moal tiasa-tiasa. Tamatakan pamisalkan teh ku ayeuna untuk di Sunda hayulah urang teh rang ngabiasakeun gitulah bahasa Sunda rek di mana teh. Beres. Akhirnya banyak figur-figur di media sosial atau di mana kan anu seueur bahasa ngangge bahasa Sunda meskipun jadi heureun. Ayeuna mah anak-anak teh aya nu bahasa non teh aya ngangge bahasa Sunda anu bahkan dugikeun ka teu tiasa diterjemahkeun kana bahasa Indonesia gitu kan. Misalkan cik atulah. Cik naon atuh eta teh nya. Hese. Atulah kan tapi itu bahasa Sunda asli. Bahasa Sunda yang seperti itu di media sosial sudah mulai seueur ngagaungkeun. Urang teh kedah ngagaduhan rasa bangga supaya orang tiasa ngamumule ngabiasakeun diri ngangge bahasa Sunda. Anu penting dari budaya itu diantaranya nyaeta bahasa. Leres. Janten tong asa-asa merenya Kang ngau bahasa Sunda sok we dan namina ge diajar. Anu diajar mah anu tos biasa ngagunakeun bahasa Sunda sok gunakeun supaya ieu si bahasa Sunda teh teu punah. Leres. Da meureun ayeuna ge kan katinggal teh seueurna ngaranggo teh bahasa Indonesia deui gitu nya. Bahasa Indonesia deui bahkan seueur orang-orangnya eta nu tadi jadi pembicaraan dari tadi oge seueur orang-orang anu lahir di Tataran Pasundan, orang Sunda, kolotna orang Sunda, cicing di Sunda, dahar di Sunda, tapi teu bisa bahasa Sunda. Aneh. Jadi orang Sunda sanes. Gitu kan. Piraku weh gitu nya. Nah, gitu. Nah, janten Kang meureunnya anu tiasa ku Jasmine simpulkeun mah ternyata gitu nya
Sunda teh sanes budaya tapi nilai bukan gitu. cuma budaya. Betul. Bukan cuma budaya tapi Sunda teh lebihnya ke nilai. Nilai gitu. Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai dan aspek kehidupan anu ku urang dilaksanakeun teh banyak hal yang positif anu sebenarnya ieu teh tos dibangun dari dulu ku orang-orang anu kurang disebutna ayeuna urang Sunda teh ieu tos janten nilai pisan. Mohon leres. Nah jantannya wargi mulai ayeuna mah kitu ti dinten ayeuna duikeun ka satrasna tong isin-isin pemegang ge bahasa Sunda teh mendingan keneh diajar sakedik-sakedik tapi engkina jantan biasa gitu nya Kangnya leres bisa karena terbiasa tah leres eta panginten Kang kitunya Jasmine jadi terang gitu pami Sunda teh kumaha bahasa Sunda kasar atana pilemes teh naon gitu saleresna sareng seueur pisan nilai-nilai kasundaan nu tiasa urang naonnya terapkeun di kehidupan sapopoe gitu nya Kangnya. Mohon sataajana Jasmine oge bade nyuhunkeun hatur nuhun gitu ka Kang Jep atau Sayogi gitu ngobrol-ngobrol sareng Jasmine. Jasmine oge da dina kasundaan mah kirang naonnya kirang mendalami pisan oge gitu. Matakan ayana LSBS ieu teh urang jadi pionir anu minimal selalu ngagaungkeun bahwa budaya Sunda nilai-nilai kasundaan teh kedah teras hirup di antara urang sadayana. Tah gitu. eta guys jadi anu teh acan buat LSBS buat LSBS. Ya sabari promosinya Kang. Mohon panginten Kang sakitu wae kangge podcast dinten ayeuna di Ngabu season ayeuna. Jasmine atur nuhun ka Akang tos sumping di podcast ayeuna mugia salajengna urang tiasa ngobrol deui pangintennya Kang. Bahas topik-topik anu sanesna gitu. Panginten wargi-wargi sakitu wae ti simkuring sareng ti Kang Jeffrey sataacana hatur nuhun kangge wargi-wargi anu tos nongton dugi ka rengse podcast ieu. Tiasa urang papenak deui panginten di episode atadapi di season-season nu sanesna simkuring Jasmine pamit undur diri, Kang Jeffrey oge pamit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.